2007 atau 2000 sekian mah orang Garut atau muncul kan entos ini Jujun Junaidi jadi nama bagian Bandung bagian kuring tangga orang di Bandung hanya orang mana ya orang Semarang Pak Iwan oh dek orang Semarang Pak Iwan jadi dai mengambil anu ngulem juga nama pada hirup tong siriku milik batur tong hirup tong siriku takdir kabehana lagi dibungking ku kalimat la ilaha illallah. Poe ayeuna ku ibu ka Bandungan jeung kalalajuan para ustad marerakna barareda cara ceramahna beda bajuna beda keun bae da kege bakal merujuk kana salah satu anu dipisi-pisina asli Pak nu di udang ngomong Islam nu di kopeang ngomong Islam nu di sarung ngomong Islam kuring oge pan ngomongkeun Islam. Nah orang kudu nempuh wujudna kudu nempuh bentukna entong nempuh wujud bentukna tapi tempo mah naon eusi omongan abdi ngaranana moal aya pang hade-hadena ulah secabak-cabakna melain cabakeun ulah saomong-omongna melain omongna ayeuna Bah Iwan tuh sobat kuring datang kerasa alus ngaranna alus ngan lamun dibawa kali ini tidak alus ulah secabak-cabakna mulain cabakeun Iwan da teu balik eta angere ngaranna nama sagala sabere ngaranna budak teh nana habeun kabeh sugan aya kumpulan nana ulah wara cara rentrio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah pangeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina qalbu tumarekes kana hate tumali kana jajantung ati dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejab dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah ningkahkeun rasa calutak nyen culat nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamelan calinci luncak mulang udar tina tali gadang cindra tina supaya muaring ngijing sila bengkok sinembah saja husuk nuturkeun galur ti rasul mincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunya sarta isina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Rumpin syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur nu Maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyare hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngacer kadindunan urang sadaya contohun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyapal sunnah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imanna keumbut ku kalian duan kegedag ku keanginan keluntur ku kahujanan kaduleeh ku kapanasan mundut kanu Maha Agung muntang saraya kanu Maha Kawasa urang nyarande ka Gusti murbehing alam moga-moga lamun bener ieu pangaosan sing hade pangaosna lamun bener ieu pangajian sing alus pangajianna sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajenan batur tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur
tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jalma anu alus nyatana jelema nu bisa silih hargaan jeung batur. Nah nana gerhana nyarita kitu sabab kuring rumasa beda jeung batur. Di mana ya Ustad merek kieu ngaran ajengan mah udeng badag geus ngangsar sorban ngagaplek lamun kurumuy ajengan sarupa kitu mustami sok narangtung wilujeng sumping al mukarom beda jeung ka urang karek turun tina mobil jug langsung well kuat eueuh nu assalamualaikum. Lamun kanu diundang kanu digamis pasti ibu bakal menta pangaresa nyunkeun kitu anak kanggo pun anak da ka urang mah lain atuh punten bade nyungkeun dipoto jadi aya beda tapi kan baik da eta mah sakadar awak ngalusan awak soal babari tah nu hese ngalusan hate. Ibu hayang geulis tinggal make skincare buka tiung beungeut bodas punuk marenge plus kana rumah tangga skincare kabedag dengan sangun henteu beungeut bodas awak beku nepi ka hayang geulis bebeakan. Padahal ibu ulah poho nu kudu ku urang digeulisan lain sakadar awakna tapi tah geulisan si hatena. Wadak pake lipstik pake bareng jeung amis budi wadak kanal bibir beureum ayeuna haseum pamatuk ampura batur moal ngahargaan wadakna batur moal ngahargaan lipstikna tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Maka sumber akhlak nu sebenarnya adalah hate. Awak ibu jeung teri cobaan we bangket teri hargana 25.000 di dieu bisi aya parawan nu panggelisna maot teuneun di pasar da moal payu artina bangke urang jeung bangke teri berharga keneh bangke teri matak manusia sampurnana lain ku awakna lain ku hartana lain ku bandana tah ku eusi hatena. Jalma nu alus hatena bakal cicing dina angka kakosongan. Ai kosong teu boga naon-naon gedong teu asa pangbogana beunghar teu asa pangbogana alus teu asa pangalusna daek teu asa pangdaekna teu hayang pamer ku pangaboga sakabehna ge ukur bahan titipan. Bahkan kabeungharan teh ujian pikeun jalma nu beunghar sabab Allah nyimpen ayat pikeun zakat teh keur jelema beunghar maka nu miskin teu dititah zakat da sidik eueuh kaboga. Matak Bandungan ku ibu jasa si miskin gede jasana aya nu maot pangheulana nyokot pacuan nyeun kuburan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar sombong teu akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur maka urang ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu ditiung menang batur, baju ge menang batur, selop ge menang batur, imah oge menang batur, maot dikuburkeun ku batur, diboehan ku batur, disolatan ku batur, ditahlilan ku batur, maka bejakeun keur jelema nu hayang goreng jeung batur, narek hirup sorangan hirup di dunya. Well, hirup sakadar disebut batur, nana gerhana, hampura teu nyebut ustad. Ngeus nana gerhana, heuh penepi kadinya. Nana gerhana. Karek disebut batur, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, karek ceuk batur. Mana bukti gawe nu sabenerna? Sabab dibalik sesebutan teh kudu ditembongkeun gawena. Mun ibu petani bakal katempo tah eta sawahna, tah ieu tanurna, tah ieu hasilna. Kakara ceuk batur disebut petani. Ayeuna kuring disebut ustad, mana gawena? Disebut ustad kiai ajengan bawa sakadar sesebutan naon gawena warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bari sampean ladang tahajud. Ustad mana anu bari sampean ladang tahajud lamun di Garut aya nu bari sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngajarkeun bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Tah nana gerhana boga jam pentak ku ibu dibikeun moal. Eta ibu teh suudon. Tapi da ibu ge lamun boga naon di imah di pentak ku kuring eudeuh dibikeun. Tah sesama jelema pedit ulah sok silih omongkeun.
tak berarti lamun gitu urang teh anggang jauh tanah kalangitna. Satu urang disebut ustad karek sesebutan, disebut kiai karek sesebutan, disebut ulama ge karek sesebutan. Ya. Da ayeuna ibu pangaosan kieu alus teuing. Can bisa dijamin alus sanajan ibu pangaosan. Kuring ceramah can bisa dijamin alus sanajan kuring dipinter ceramah. Cantang teh. Sabab jelema nu dijamin alus mah ibu ngaos jeung Allah, kuring ceramah jeung Allah. Kabuktikeun tahun hareup kuring ulun tong dibayar, datang mah. Tah dua ibu suudon. Berarti ibu teh lain jeung Allah jeung suudon. Lamun kuring ceramah tuluy teh dibayar nepi ka teh datang, catet ku ibu berarti nana gerhana ceramahna lain jeung Allah, jeung naon atuh jeung duit. Kahartos. Ayeuna ibu nabring giling ti lohor geus datang ka dieu nepi ka itu jalan beak ku mustami da yakin kedah nu datangna urang taroh lamun ustad setempat ceramah bisa jadi nu datang ukur ti nu jajan berarti teh hayang mantau berarti ibu teh lain jeung Allah jeung naon atuh jeung hayang panggih jeung nana gerhana sadegerkeun jalma nu bakal dibere kasalametan pangajianana lain karena sasaha tapi pengawasanana kudu karena Allah Ta'ala. Well ya dibawa kadenya mah urang teu nyaho cukuran mata tiung saragam baju saragam da keur nanahaun lamun hate teu saragam tiung bisa dibeli baju bisa dibeli tapi kasaragaman hate tak eta hese meuli. Poe ayeuna umat Islam teh keur leungit kasaragaman Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kitab sarua, Quran sarua, Ka'bah sarua. Nah, habat kudu pasea berarti aya nu teu sarua. Naon eta eusi hatena? Maka ceuk bahasa kuring mimitian di ayeuna nu kudu ku urang dialusan di rautan adalah hate. Bener? Ayeuna ibu pengajian alus bareng jeung hate nu alus bubar ti dieu teh bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus ai hate kotor mah anggar bakal ngomongkeun batur nu gigireun deukeut jeung si eta mun syukur mah ngaji teh mani heula pot kelek ieu cida aneh batur mah teh kongkorong diomong-omong di situ mah kitu abang pangaosan tapi kongkorong di deule-deule atuh bae dan batu berarti lamun kitu pengajian ieu teh can kaasup alus lamun teu bareng jeung hate nu alus salat ge can kanggo alus lamun hatena teu alus salat alus hate alus bakal katempo akhlak nu alus maca Quran alus hate alus bakal katempo budi nu alus tapi kenyataan sholat alus hate kotor bubar sholat melak cangkeng dina kelek asa aing pang sholatna berarti sumberna kakotoran hate. Bener ibu jalma anu hatena bersih bakal jijing dina alam kosong. Jalma nu kosong magara sok tempo ku ibu da bawa-bawa Allah mere simbol kana orai cicing 40 poe 40 peuting ganti kulit tapi ngaran anger orai. Bawa-bawa ibadah urang mah ngan sakadar ganti baju ganti tiung teu ganti jeung hate-hatena orai kade ya ulah kasiniraan pangawasan teh ukur ganti baju ganti tiung teu ganti jeung hate-hatena orai na ukur ganti kulit tapi ngaran anger orai jelema sieun ku orai tah lamun bener urang pangaosan ganti jeung hatena bubar ti dieu kudu aya perubahan sifat dina hirup nu pedit sing bageur nu kedul sing gae nu goreng jeung dulur sing akur nu teu balik jeung tatangga sing hade sangka omok nu teu ecreug ka inung bapa geuwah bubar ti dieu menta hampura bade ulah kakolot teh aya pangabutuh we ngajang aya we pangabutuh mah geuning lese poho deui ingat teh ka indeu ka pamajikan we jeung ka anak kakolot mah nepi ka teh inget-inget nalika urang teh inget ka kolot poe ayeuna aya budak yatim nu hayang tepung jeung kolot nalika ieu geus poho ka kolot poe ayeuna aya budak yatim hayang nempo sanajan dina mimpi jeung ngaran kolot matak mungpang mengpeung kolot aya ayeuna geura anjangan ayeuna geura tempo ulah pernah urang nyodekakeun HP jeung perasaanana ladang pengajian teh eta bener
sakecelak cai mata inung murag kana pipi jadi hate ku ucapan nu ngaran anak sakecelak eta dijadikeun cai umpal-umpalan nepi ka nabi dicaret mere syafaat ya Muhammad tong dibere syafaat mangkluk eta naha di dunia na inung bapak jadi hate ku ucap jeung tekadna tuh lamun senabi teu mere syafaat ai urang deuk neangan syafaat saha deui ternyata Pak bener-bener Allah ngagungkeun nu ngaran indung jeung bapak masa bubar ti dieu teh atuh minimal eling-eling ka kolot kamu ya budak ABG mah aduh disakolakeun ku kolot disaragaman ku kolot ngajual sawah nu kolot jaradi sarjana nu gigireun da lain kolot kabogohna jepret foto terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol ya kabogoh nyebutkeun menemani aku dari nol sidik ngariweuhkeun kabogoh wararadul bungkul cetot kita jong ditanya kamu sakit ini rujiak kumaha budak aweuna iya makasih ya kamu perhatian banget iya nu geus karot ti korban cetot kita jong nu geus kolot kumaha bapak eta batu eta cokor neuleuh atuh oh asli enet-enetan mau motor beberek-bekan beri butut mogok dorong berduaan curah hujan nyebutna Indiaan seoromantis pisan si eta rujiep tah nugas kolot kieu mau motor butut daek ngadorong teh ala yang ting ngagajeleng ti luhur jejak motorna ganti cek aing oge atuh anger nu kudu kurang dihorobah inung bapak tak ya tak pak ladang pengajian teh minimal nah jimat pamungkas hirup di alam dunia manusia adalah inung bapak dua salah ke ibu mun bubar pengajian boga dosa ka salah kita wayahna angkeup balik teh ayah salah kita kunaon mana jadi lebay balik pengajian oh taubat paling kuat 2 poe saminggu mah angere sesentak deui nah ibadah ditolak teu diterima lamun anak goreng patut ka inung bapana ibadah ditolak teu diterima lamun pamajikan goreng patut ka salakina ibadah ditolak teu diterima lamun dulur teu akur jeung dulurna gerasok pikir adi jeung lanceuk teu akur-akur marebutkeun harta warisan sing mikir harta diparebutkeun bari bakal ditinggalkeun keuna ieu ceramah teh beda di tempat tukang nepi ka diungut-ungutan sarare harta dipaseakeun bari bakal ditinggalkeun gedong sigrong geuning cicing mobil mewah geuning cicing sawah lega geuning cicing nu paling parah gedong sigrong balikna mah kanu jarang kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah dianterkeun ku pasaran mata kade ulah pernah harta dipaseakeun sedengkeun bakal ditinggalkeun aduh bisi ibu katipu ku batur keun bae antap bisi ibu ngabatur nganyuk teu mayar keun bae bebaskeun naha angap we nyengselengan di alam akhirat jaga bade bubar teh kitu moh ada ibu nu boga hutangna apa aduh ampun da moal rugi ibu nu ngaran hirup nu paling parah boro-boro harta banda gedong sigrong mobil mewah pamajikan nu ku bapa dipikanya mawat bapak aya nu milu ukur bisa lalajo ti luhur inghat-inghatan geuning jebleh jiga nu heueuh bapak ari abdi bade jeung saha keueuh abdi mah leuwih hade ngiring lamun urang tukang nguburkeun dijejak ku aing jugdeg milu mah kana gandeng geus asup ngajero kuburan naik ka luhur deui cing kalendek milu nyakal ka urang belebug can ustad terdak dialog kitu antosan geus 100 poe geus 100 aduh buuk dibeureungan deui rok dipondokan di kuat poho eta ka almarhum nepi ka begerna juga angkot penuh penumpang aduh gabrut sing teh lain deuk milu bae mah kasalaki nu maot ada dialog cenah maneh gitu berarti di dunia mah eueuh nu ngaran cinta sejati nu jelas nama cinta sejati mah hiji we milik indung bapak ka anakna baong bedegong terbalik teuceuk anger indung bapak jadi perisai keur melindungi nu ngaran anak bener teu modak neng teangan mah nyieun jasa mah kakola
baheula urang keletik dirajakeun ku nu ngaran kolot ayeuna urang geus sagede kieu geus dewasa hayang ngaratukeun kana jadi kolot sok ayeuna mumpung ibu boga usaha ratukeun kolot ulah pernah riweuh ku pagaweanana nu paling parah ibu boga salaki boga anak tah anak ngaranna incu nu paling paur incu diserenkeun ampura ulah kasiniran da urang nyaho salakina gawe pamajikanna gawe harta boga tapi inung bapa ampura teu bunga saeutik-eutik acan teu bahagia naha rewel budak ibu teu apal gandeng budak ibu teu apal ceurik budak ibu teu apal tuh nu apal mah aki jeung ninina hampura deuk nepi ka iraha urang ngajajah kana ngaran kolot weh aduh karareuna nya ceramah teh nya pasti keuna ada urang ge nyaho. Oh, da cenah inung bapa naridon ngasuh incu bener eta ge inung bapa ridon ngan aya Allah nu teu ridho bener Bu aya Allah nu teu ridho matak bandungan nalika urang boga pamajikan anak diserenkeun ka inung bapa kajeun harta loba moal manfaat gedong sidrong bakal tiiseun harta loba ge moal aya guna burger we jeung pasea naha aya anak nu teu dididik ku urang sugan we atuh bubar teh da reli. Wah, mak anu mau nitip-nitip ka mak. Nah, nanti ngeceramah dana gerhana arti pisan. Atau bubar teh deh aku mah aing bawa kitu deh. Maka kasalah teh kudu alus. Pan ieu teh ladang muludan teh eta. Mieling kalahiran Kangjeng Nabi soal babari. Mieling kalahiran Nabi soal enteng tinggal ngapalkeun we. Yen Nabi lahir teh tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Abdullah mieling kalahiran heup nepi ka dinya 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ngan nepi ka dinya-dinyana aya nu leuwih hese tibatan mieling kalahiran naon eta eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku Kangjeng Nabi naon nu dilahirkeun ku Nabi akhlakna urang mampu eling kalahiran Nabi tapi urang cantang tuh mampu eling karena akhlakna Kangjeng Nabi aduh maka tong nyalahkeun anu tarakeun we da batur urang we nu osok rautan tah eusi awak da pertemuan paling indah mah lain salaki jeung pamajikan lain kabogo jeung kabogo pertemuan paling indah mah lain aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Ibu papangi jeung salaki 7 tahun teh papangi 2 poe pangi rindu sono mana bukti borosot budak 7 tahun salaki cicing di imah rindu boro-boro kumaha cik ibu ngawel bibir kata tangga asa kalung miara marmot teu indah kabogo jeung kabogo malam minggu di apelan indah nepi ka jam 11 peuting isuk-isuk poe Senin huleng duit beak pati bati peuting artinya teh indah mata pertemuan paling indah bukan bertemu na orang jeung orang lain bertemu na kabogo jeung kabogo pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku maka ibu teh kudu nyaho kana awak ibu saha ari urang terasa kieu pangausan saha aslina dana gerhana cenah ceuk batur penceramah saha aslina bisa wae kuring mapatahan ka batur mapan aduh ibu lamun salaki baeut ibu nu kudu seuri lamun pamajikan baeut bapak nu kudu seuri hiji waktu mas pamajikan urang baeut buah dicekek nah sabab manusia boga hawa nafsu maka fungsina Al-Quran disebut wahyu tah wahyu teh keur ngageser hawa nafsu dina ibu dina awak ibu aya nafsu urang sok maca Quran tah Quran teh disebut wahyu nafsu teh atuh ulah dikukut da geus maca Quran ngaranna wahyu si wahyu teh posisina kudu bisa ngaleungitkeun nafsu tapi naha kanyataan mah boro-boro mah wahyu boro-boro mah Quran salat urang zakat urang saum urang sakapeung masuk bareng jeung nafsu ibu ama kasalaki bareng keur nafsu terasa da nyarekan ge bebeakan si bagong kasalaki cek salaki teh aduh nyebut bagong berarti sapepeting aing hees jeung dikangna oh we anak cek anak teh mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begujang nafsu akhirna ragrag talak geus ragrag talak kaduhung nah kaduhung budak barongkeakan kaditu bingung ka bapa tere kadieu bingung ka indung tere eta teh korban ka egoisan nu ngaran kolotna
pertahankan mata ganti lamun pasehat tong ku wahyu tong ku nafsu ku wahyu kumaha pasehat ku wahyu gentos ku wiridan lamun amak teh sok amak kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin ditangkep ku salaki diberi duit 2 juta jawab ku ibu sadaqallahul adzim rumah tangga awet budak moal korban duit menang wiridan menang pahala dina maot lagi genah mando buka ke wiridan iya tak fungsina wahyu teh ngageserkeun hawa nafsu ayeuna salat urang bisa ngageserkeun hawa nafsu teuing tahajud bisa ngageserkeun hawa nafsu wallahu a'lam nah da bukti saeutik kejadian deuk tahajud wae nafsu datang sehingga tahajud kurang hayang diedeng-edeng ka batur hayang ditempok-tempok ka batur memeh tahajud geunin status Facebook OTW tahajud berarti memeh tahajud ge hate geus nafsu hayang disebut ahli tahajud. Rakat 12 Rabiul Awal pas lain tahun gajah enteng teuing nu hese mah mengenang akhlak na Kangjeng Nabi di awak ibu cantang tu aya di awak kuring ge cantang tu bisa mata kurang teh lemah kurang bodoh hakuranya ieu nu hadir kabeh bisa disebut jalma sarombong cicing ulah amal buat rada molotot ibu rada gelo cenah ustaz nyebut sombong ka ai cicing heula anu tawado mah iwal Nabi Muhammad Nabi geus diasongan surga Muhammad dek asup ka surga nu mana tuh Firdaus geus nyampak dek surga mana wae pek bae tinggal ungah geus ditawaran tapi Nabi tahajudna unggal peuting duhana unggal poe maca Quran lengkap ka masjid getol sedekah mineng kurban setahun 60 onta masjid dibangun ku Nabi miskin katulungan yatim kabela padahal surga geus dijaminkeun bener nah anak nanya abdi ka ibu parantos aya nu ngasongan surga tapi nah tahajud teh duha boro-boro baca Quran jarang pengajian aidae bener teh deh mata tong ka amek lamun cek kuring ieu hadir kabeh jelema sararombong surga can katempo ari ibadah rada hese pan urang pisan bener kena euy kakaran tukang cenah jadi ka amek aya jadi nu tawado mah iwal Nabi Muhammad urang mah jujur teu bisa tawado hese 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ternyata modal hirup kalakai murad lain karena ku angin tapi kalakai murad karena takdirna Allah Nabi Muhammad lahir tanggal 12 lain tanpa proses tapi itulah takdir Allah bet kudu angka 12 naon angka 12 nyalametkeun ibu nyalametkeun kuring apan jalma boga teh cicing di alam dunia bakal salamet lamun hiji boga iman dua boga Islam tilu boga ihsan sok hitung iman genep Islam 5 ihsan hiji genep jeung 5 11 sama hiji tuh geni lain harta, lain bana, lain pangkat, lain jabatan, lain kadudukan maka kawa kasalamatan hirup ternyata iman, Islam, ihsan iman genep, Islam 5, ihsan hiji maka harta yang paling berharga lain gedung, lain sawah tapi nalika awak ibu boga iman, boga Islam, boga ihsan eta harta nu bakal jadi oncor di alam akhirat bener maka sing bersyukur ibu jara di Islam teh tinggal migawe panari Islam kudu silih salametkeun ku bibirna ulah nepi ka batur salah diomong-omong batur goreng digosipkeun ulah sok ngomong tina perkara anu katempo ulah ngomong perkara anu katempo ustad kiai ka masjid wae boga penyakit jantung balik di masjid karasa jantungna cicing heula di posrona aya nu ngarona di Garut jeung di Bandung sarua osok gapleh atuh eta kiai balik tahajud nyekelan kartu gapleh karasa jantungna plek maot harita keneh keur nyekelan kartu gapleh kapanggih ku umum kumaha cek ibu tuh tempo kiai ge maot tambah keur gapleh da urang menyimpulkeun perkara anu katempo lo jeger ilit ka masjid dek kocok balik meureun apel ti kusruk kana susukan leos ka masjid ka WC masjid balik di masjid ti seureuleuh gepruk maot hareupeun masjid kumaha cek ibu tuh tempo jeger ge maot nama di masjid nyimpulkeun perkara anu katempo
padahal hakikat eta mah panon mah entong dibawa ngawangkong da panon panyakitna dua, hiji nunutan kadua sare baru kecilaka jelema nunutan kecilaka bawa duit 111.000 nurek diasupkeun nu 1.000 aya kenunutan angka hiji ka tempo angka 0 teh ka tempo koropak datang dadakan geblus teh nu 100 sigeung gede ka em hade cenah mah infak aing juga aing sirik teh sadar sirik 100 nu lapur datang ka imah ditagih ku pamajikan Pak mana keur beas ngahuleng nah nya 11.000 juk langsung pan astagfirullahaladzim kunaon Bapak istighfar wah mah cilaka sedekah dianggap cilaka kunaon kalepasan jurig dibawa kunaon Bapak rek kasupkeun nu 1.000 ayeuna Bapak nurutan ngadon geblus nu 100 eta pamajikan langsung ngajeregeneng ceuk aing ge eureun ka masjid teh kalah nunutan dua nana leos pamajikan ka masjid mah rek ka mana rek asar lain rek naon ngabongkar koropak beuki kacau eta nunutan naik deui tina nunutan kana sare jelema sare leuwih bahaya ini jemaah dekul karek batur ngahotib sare batur ngadoa sare batur wiridan sare bubar di masjid si eta nu bakal nyaritakeun di luar masjid hayang cenah jumahan di Garut cing teh naha we ustaz ge saresat kitu cing teh sia mah kadulur urang nyebut sesat gegabah ada sesat kumaha cenah jumahan nu khotib khutbah wiridan acan poek masjid lagi tanyakeun ka pun guru cing teh leres di dieu jumahan nu khotib khutbah ceuk saha ceuk si itu tong dianggap naha molor di barang data maksud sare kuring didinya lain sare panon ieu jelema kadang-kadang sare panon batinna jelema nu sare panon batin bentak kana kalakuan batur nyaho kana kagorengan batur apal akrab jeung kateujeurgan batur tapi si eta poek ke apa kana kagoreng patutan diri sorangan aduh bentuk ke sararea di dinya tempatna nyaho kana kagorengan batur banyak balik kana kagorengan urang mah ono apa mata perang nu paling berat lain merangan batur tapi perang nu paling berat merangan awak sorangan si terpercaya 12 lebih awal teh iman Islam ihsan harta nu paling berharga kajeun ibu teu boga mobil paduli kajeun ibu teu boga sawah bae kajeun ibu teu boga gedong mangsa bodoh dah hirup mah kitu keneh nu beunghar kitu nu miskin kitu kadang-kadang kajongjonan mah aya di nu miskin nu miskin teu keungku bangsat nah eueuh paokeun nu miskin teu keungku tuyul nah teu boga duit bangsat datang si miskin mah ngadon ngawangkong bisi maneh rek maok ku ecoet kitu coba nu beunghar kudu ngarona sare tibra lamun aya rona si miskin mah deuk aya bangsat deuk eueuh kusek kerek we jadi nu mahal mah lain spring bed kajeun spring bed harga 5 juta bakal kabeli nu mahal mah tibra kulem karena hawan spring bed boga ari sare anu dikahese nah spring bed na meunang anyu maka jelema nu bakal jauh-jauh hate adalah jelema anu teu adean ku kuda beureum teu alus teu geuning ku barang eta daya kita anu hadir di dieu ratu kene angeunna lamun saragam can kabayar urang mah urang tempongkeun sifat urang nu sabenerna mun urang hirup sangsara anggeus tarimakeun kasangsaraan sing sabar we hirup salamet jelema sangsara ku sabarna sabab Allah geus nyalametkeun ibu lain berdasar logika ibu tapi Allah nyalametkeun ibu berdasarkan carana Allah pernah piknik ibu kantos piknik ibu teh piknik mayar 1 juta uras geus nyieun sagala rupa geus nyieun ibu teh saking ku capek ti beurang nepi ka peuting nyadiakeun eukeun piknik ku saposarena kursi katibraan nepi ka isu-isu atuh bos teh leos ninggalkeun ibu amek teh oh deuk di kumaha tah amakna supir ada ge lowo katana teh eureug teu cara keur butuhna keur hayangna gaya piknik ditinggalkeun kitunya oke ibu amek get diukna kursi cetrek TV ternyata aya berita bus dari Garut asup kana jurang paraeh kabeh deuk amal kudu amal jadi Allah nyalametkeun ibu ulah ku cara ibu tapi ku cara Allah kadang-kadang ku cara Allah mah dibere nyeri hate dibere galau dibere leungit harta dibere orang anu tercinta pegat bisa jadi itu adalah cara Allah keur nyalametkeun awak urang bener ibu baheula bobogohan jeung nu kasep celek teh kawin jeung batur nyeri ibu curi gila nu pengalaman ibu bobogohan jeung nu kasep beunghar ternyata si itu teh salingkuh ngadon jadi jeung batur jeung ibu teh jadi nyeri hate ibu saking ku jengkel paduli aing mah boga salaki anu petot oge kurumuy teh nu petot dekul nikah jeung ibu ayeuna ibu ngajawab
kumaha pertanyaan jeung jawaban paingan Allah demikeun ibu kasih itu kanu kasep bari beunghar ternyata si itu teu awet rumah tanggana habeuneh hamur awewe gunta ganti teh salingkuh wae tapi jeung nu petot ibu jongjon hirup nah teu hayangeun salingkuh da moal payu cara Allah nyalametkeun ibu ulah ku cara ibu tapi ku cara Allah ngan eta teh hese ditampa hese ditarima anger da urang mah logika hirupna hirup teh kadang-kadang tuluy di dunia padahal Allah maha uninga kumaha carana nyalametkeun eta manusia bener dan nusangsara ge sebenarnya cara Allah keur nyalametkeun ibu nah dalam nusangsara eta teh cara Allah keur nyalametkeun awak ibu tina sombongna harta sabalikna keur jelema nu berharta bisa jadi ujian lamun teu bisa barang bere karena kahirupan si miskin jeung budak yatim ya bener kayak goreng diuji ya ada kalau coba-coba muji kenaon diuji nonogor hono viral diuji naranu viral itu ngebenceng awal wae gujrud salalemur untuk awak goreng ngebenceng awal juga gujrud aduh ustad nana tiktok ngebenceng awal nak kudu doa mak coba bapak-bapak anu teu viral dikebenceng sasahage mulai nu mangihan ternyata hirup teh di penjara apa ujian mata sugan bangga jadi entau karena nahawan viral hayang greureun viral cara rape gini tapi si anu hayang viral kok merek tah iman Islam ihsan paingan jalma maot sok aya doa sing diterima iman sing diterima Islam lamun barokah maka harta anu paling berharga lain pangkat lain jabatan lain gedung lain kemewahan tapi eta tah iman Islam ihsan naon ari ihsan ihsan mah anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah tah eta teh bab hese da ihsan mah ibadahna teh antara urang jeung Allahna tanpa ngalibatkeun pujian batur tanpa hayang dilalajuan batur tanpa hayang disanjung batur tanpa hayang dipuja batur matak cek guru sim kuring orang Tasik tepatna wilayah BKR nyebutkeun tong nyebut bager kanu bager tong nyebut soleh kanu soleh tong nyebutkeun alus kanu alus so, da ibu ge disebut gelis ku salaki pan isukna jadi gumelis gini. Kabuka ya. Patangga ibu ka ibu habeunna muji ti marana pangaosan udah maneh mau kana pengajian teh getol, maneh mah soleh, tara loba pi omongan tungtungna mamanawian ka dieu terek ngeclok. Berat eta teh ibu geus dipuji tuluy dieslok. Tong nyebut soleh kanu soleh bisi sok soleh tong nyebut pinter kanu pinter bisi sok pinter tong nyebut bager kanu bager bisi sok bager tong nyebut alus kanu alus bisi sok alus matak digoda kabeh jelema kahartos ya bapak gitu disebut aduh si kasep isuk teh tempo jadi rada gumasep ibu daekan ke masjid kusuk batur aduh ahli ngaos isuk teh sok ahli atuh teh tapi kang anyang hayu atuh panausan meruji ya guru-guru tepatna wilayah BKR Tasikmalaya kitu teh bahasana teh tong nyebut alus kanu alus tong nyebut kasep kanu kasep tong nyebut gelis kanu gelis tong nyebut bager kanu bager nah bisi sok bager pahala leungit asa kepuji datang kumaha teh ngaripan manusia be aja biasa itu teh nilai iman, nilai Islam ternyata digali ku para ulama tong nyebut bager kanu bager itulah ihsan jadi ihsan mah cukup dirina jeung Allahna tanpa ngalibatkeun sanjungan jeung pujian nulia. Dua, ternyata modal kehidupan manusia salamet dunia akhirat teh geuning ku 12 huruf naon eta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hitung langsung di la ilaha illallah tulis hurufna hitung 12 huruf Muhammadur Rasulullah tulis hitung 12 huruf pernah ibu ngitung akan baik nu penting manghitung hutang bisa kaliwat dihitung la ilaha illallah ternyata 12 Muhammadur Rasulullah ternyata 12 paingan cekolat baheula jang sing balik kalakuan lamun maneh teu balik kalakuan kade bisi cilaka tuh geuning berarti kolot baheula geus leuwih ngarti ka dinya
naon eusina la ilaha illallah teh di pangeran angin Allah, naon eusina teh aya nu minterkeun angin Allah, teh aya nu ngajadikeun angin Allah, teh aya nu ngabisakeun angin Allah, teh aya nu ngarizkian angin Allah, teh aya anu mampu sagalana angin Gusti. Pintar dipinterkeun ku Allah, daek didaekeun ku Allah, hade dihadekeun ku Allah, alus dialuskeun ku Allah, kaasup bisa ge dibisakeun ku Gusti. Jadi jalma nu boga la ilaha illallah leungit dirina aya Allahna. Jeung rese leungit dirina nu aya adalah Allahna. Tah mata kuring nanya ieu pangaosaan nah bener jeung Allah teuing. Nah negara ceramah jeung Allah wallahu a'lam. Benernya leungitkeun diri da ai kahayang diri mah ngariweuhkeun ibu hajat pan aya ngagugu diri mah hayang segala ditabeu bajidor gereng senggu wayang golek 160 juta keluar bubar hajat teh jebleh atuh di masjid sampai kunaon ibu ceurik kieu geuning bubar hajat teh gede hutang kumaha cek kuring lebo ka hayang. Nah ternyata nafsu diri mah nu matak nyelakakeun teh lain Allah ka hayang sorangan. Bener otak cirupan tong hayang tong mu na negarana viral hayang mu geuning eta viral apaan teu nolak mu jelema nu teu nolak mu lain berarti hayang, jelema nu teu hayang lain berarti mu, berarti narimakeun kana takdirna. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kuring ayeuna geus hampir beberapa tahun ayeuna Pak capek bung ka ditu beungeri keun susuganan atuh 2007 kuring teu capek teuing. Engke mah bakal muncul deui jelema nu viral anyar. Urang deui bakal ngarulem. Ayo nak keur mujuh nak gudahna nek gudahna geuleuh anjir lah. Tapi ka urang teu datang teh ngamuk jelema teh anu. Bawa engke moal aya nu ngajak difoto abdi. Pan aya mah keur mujuna riwa kurumuy aduh foto heula. Ayeuna mah engke mah bawa teukeun bae dah hirup jelema berdasarkan waktuna. Setiap jelema boga masana, setiap masa aya jelemana. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bener Pak? Dan apa 2007 atau 2000 sekian mah orang Garut atuh nu muncul. Pan entos kayak hiji Jujun Junaidi. Jadi nama bagian Bandung nih. Bagian kuring euy. Tangge eureun ti Bandung hayang orang manaeun nya? Orang Semarang, Pak Iwan. Oh, dek orang Semarang. Pak Iwan jadi dai mah ngadi anu ngulem jiga nama. Pada hirup tong siriku milik batur, tong hirup tong siriku takdir. Kabehana lagi dibungking ku kalimat la ilaha illallah. Poe ayeuna ku ibu ka Bandungan jeung kalalajuan para ustad marerekna barareda, cara ceramahna beda, bajuna beda, keun bae da engke bakal merujuk kana salah satu anu dipisi-pisina. Asli Pak. Nu di udang ngomong Islam, nu di kopeang ngomong Islam, nu di sarung ngomong Islam, kuring oge pan ngomongkeun Islam. Nah orang kudu nempuh wujudna, kudu nempuh bentukna, entong nempuh wujud bentukna, tapi tempuh mah naon eusi omongan abdi. Ngaranana moal aya pang hade-hadena ulah secabak-cabakna mun lain cabakeun. Ulah saomong-omongna mun lain omongna. Ayeuna Bah Iwan tuh sobat kuring datang kerasa alus ngaranna alus ngan lamun dibawa kalinya ditu alus ulah secabak-cabakna mun lain cabakeun Iwan da teu balik eta mah. Pan angere ngaranna mah sagala. Rasa bere ngaranan budak teh nana haben kabeh sugan aya kumpulan nana. Dan kuring pan make gerhana. Dalahirna keur waktu gerhana bulan mata sage marada cekas lah. Kalau mun gerhana panon poe mah tutung cenah Pak. Lahir kuring tahun 83 poe Kemis jam 12:05 berarti asupan poe Jumaahnya. Hari Jumaah sifatna cainya. Mata kalau dihoak batur teh ceurik Pak. Teu kabayang lamun jodoh ku abdi kan Jumaah. Mun ngajodoh jeung Salasa teh seuneuk karena lamun teu boga biasa urang nu ceurik kitu nu ngamuk. Lamun jodoh diukur ku eta. Pan ditanyakeun dina Jumaah jodoh alus kana poe naon rebo. Narah naon cenah ningang di Kemang. Sungit kitu. Sri luwuh dunya ningang di Beunghar. Jeung Abah modal naon rebo. Hiji pamajikan Jumaah
nah sangsara da usaha sih. Kohol atuh aya goreng jumaah jadi jumaah nu tapi cai naftuna genep sok di beja-beja tapi jumaah naftuna genep jadi lamun anu bogoh ka urang entong ngadeukeutan sok paruasa genep we begung ka awak ibatan payu mah kan da urusan jodoh mah teu kudu ditatapaan teu kudu dipuasaan kun payakun milik Allah bener Bu jeung urusan jodoh gaib teu kudu loba ikhtiar jeung usaha keneh Allah nu maha unina komo kuring pan kasih tak waktu nage beak atau rek kapel kumaha urumoyo nini nu kai mah ya cekek ku aing geura tah 12 teh Pak teu aya deui nu minterkeun aing Allah da nu sagala naga aing Allah setiap ustad ge boga pribadi masing-masing boga karakter masing-masing itulah ketentuan Allah supaya manusia silih hargaan ibu jeung salaki beda lalaki jeung awewe pan beda geuning silih hargaan mah borosot cipeju coba atuh lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak uci takdirna alam perbedaan bawa karena takdirna setiap manusia boga takdirna masing-masing setiap manusia boga carana masing-masing maka Islam dek dihargaan kusaha lamun lain umat Islam eta sorang aya nu dakwah ngaliwatan nerangkeun karuhun geuning Abu Ya Muhyiddin ti Sumedang aya nu ceramah ngagunakeun nada-nada sholawat Kiai Haji Salimul Atif aya oge ceramah nate anu bahasa semut teuing eta mah teu ngarti urang oge maka jeung makoli aku mah maneh ya teu eta mah abdi teu bisa asup ka dinya teu teu komentar kom bahasa jeung eta mah jeung cacing geuning teu ngarti pun urang teu lamun bahasa ucing mah abdi ge apa tinggal paraban ucing isuk nyamperkeun deui komo bahasa anjing mah apa getol paraban setia anjing mah ibu asli teu make makoli-makolian sieun ka itu jadi kol buruk tuh lalu deui nu ceramah teh geuning dengan lentong agim nu sempat viral baheula nya lentong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ya AA bisa hadir di Garut bagaimana nih AA kesini senang apa negaranya ditekan agim kudu sarupa ya alhamdulillah bisa hadir di tempat ini ya Garut ya bagaimana ibu-ibu sehat senang bertemu AA panitia mah geus lungleng wah ti menang amplopan cenah aya 2 mau balik tapi AA berharap ya hidup itu harus berzikir orang banyak berzikir hatinya tenang orang kurang berzikir kurang tenang dan orang tidak berzikir jangan berharap hidupnya tenang jadi rumus hidup adalah tenang tapi AA sadar ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana jadi AA mau pamit ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wih reagim AA gim rentau mama yang ngebari nyanyi Roma Irama penceramana bari nyanyi tong digenggeurkeun ku urang da urang moal bisa jadi Roma keuna antep ku carana masing silih harga aya nini ceurik kitu kunaon aya mah ceurik cenah inget kana ieu pi maotkeun nah jiga tara-tara sisari jadi inget kana maot inget kana cenah lagu Roma Irama naon sebujur bangke gitu cenah kumaha juk darah nyanyi badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam apaan Roma mah ayo Roma kadang Roma Irama lah teu kabayang lamun jetot di Tajong ibu jetot di Tajong aduh ya Roma Irama lain make nada atau jatuh di Tajong aduh lamun salaki ibu titah nyanyi geranya lamun salaki ibu titah nyangu geranyangu ya Roma Irama gitu nih geranyangu aku lapar lamun kuring jadi kenek alus restoranna tarik Bandung Garut Kamojang 2 deui wajah jadi kenek teh Roma Irama gitu Bandung Garut Kamojang
dengan orang dia pergi heula Al-Fatihah malah diangkat tawasulah jelema boga takdirna masing mama ngeulung ceramah teh yang keras eta mah Habib Bahar jeung Habib Riji mama rek curhat mama dede mama dan curhat dong iya dong mah carog ageumnya burutnya tuh usaha kumaha cek mama dede kumaha maneh mama dede mama yang juga ojek online urang gitu. Beda cara ya sok silih hargaan dibawa karena ilmu katauhidan setiap manusia ge boga takdir masing tong gempeur ku takdir batur inilah kalimat la ilaha illallah kunaon atuh nabi nyebarkeun la ilaha illallah nepi ka dibuntal jadi dua kalimat syahadat syahadat ibarat akar da ieu kembang aya daun aya tangkal engke aya buah aya kembang sabenerna sapet akarna jadi moal nya syahadat teh akar tina segala ibadah akar tina segala katangtuan adalah dua kalimat syahadat hiji kesaksian terhadap Allah kedua kesaksian terhadap utusanana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Nah berarti orang eling kelahiran Nabi kudu eling oke karena akhlak Nabi juga orang lalajuan Islam dibawa ku Nabi ngajaga perasaan Islam dijaga ku urang kadang-kadang nyasaak perasaan Islam dibawa ku Nabi ngajaga perasaan hiji waktu tetangga Nabi nyanak anggur ya Rasul hoyong dituang ya anggur ku Nabi dituang nepi ka seep Siti Khadijah gigireun kalahkah dilek eta Siti Khadijah kumaha Siti Khadijah ya Rasul ti samet iraha anjeun karana nawaran kanu jadi pamajikan biasana lamun aya tuangna besok nawaran ka sisim abdi nah ieu beuteun nawaran kumaha ceuk Nabi lamun kukuring ditawaran anjeun nuang ieu anggur bakal nyigem kanu merekna naha haseun teuing lamun bapak-bapak dibere kadaharan wahjam jikana tah kumaneh heula dahar berarti Islam dibawa ku Nabi ngajaga perasaan bener ya kedua ini ke masjid di tengah jalan aya Yahudi anu lolong Nabi nyanak tuangan dihuapan Yahudi lolong ya Yahudi lolong dihuapan geus dihuapan Yahudi ngomong anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad jelema gejul Muhammad jelema teu ecreuh Muhammad teh jelema stres Muhammad teh ngasieun lamun aya jelema poe aya nu kitu dibantai ku sararea penghinaan atas nama Muhammad baheula ge aya Pak Yahudi lolong anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad jelema stres eta Nabi sugan lemes sugan nyarek isukna nyimpang deui lapar deui dihuapan deui anjir ningali ka urang di enrin nu kitu mah nah ayeuna urang ladang muludan deuk memperingati lahirna Nabi urang oge kudu eling karena alakna Nabi ibu barang bere ka tatangga ngagugoreng ibu deuk mere deui moal alus ladang muludan HP sakali teh ibu lamun barang bere ka tatangga teh ngomong ngecebrek ngomongkeun ibu ngagugoreng ibu bijeun status dina Facebook dipoto malah daharan pamere ibu teh rajin mere nu kieu patut isuk deuk mere deui moal hade muludan buat neurah ayo Nabi barang tere 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi lolong 15 tahun oke Nabi dicaci ku Yahudi lolong ibu mereka tatangga sakali tuluy tatangga ngomongkeun isuk deuk mere moal geus 3 kali anger moal bade teu mere acan tanya kuring eta kudu bengok maneh lain macam brot wae abdi lamun barang bere ka tatangga ngagoreng abdi edeuk mere deui ustad bang ustad teu dikira odok atuh mere deui ngan tungguan 4 poe lamun sia tangga budak tuluy kalau sakit komo maot berarti diracun ku abdi karasa we jeung sadar bahwa urang teh geuning jauh tanah ka langit miconto Kangjeng nah perlu ayana muludan keur mi eling akhlakna junjuna cing atuh nu katilu sudah maot Kangjeng Nabi Muhammad dituluykeun ku Abu Bakar dihuapan ku Abu Bakar aya Nabi mangahuapan teh ditatap diusap ditanya lapar jeung teu ari Abu Bakar malain calangap dicalangapkeun dibabalkeun langsung kumaha ceuk nu lolong ieu mah lain nu biasa mah ditatap diusap terus dihuapan ieu mah janji belowak atuh aing ongkek cek Abu Bakar kuring malain nu biasa nah kamana nu biasa saha eta Muhammad langsung nyegruk ceurik anterkeun kuring ka kuburan Kangjeng Nabi deuk naon deuk maca 2 kalimat syahadat ternyata Islam dibawa ku Nabi adalah ku akhlak Islam dibawa ku urang ku paseak
baik ngan atau loba jelema mung ka masjid di masjidna riweuh wae usuli jeung teu usuli teu beres kunut jeung teu kunut teu beres 11 jeung 23 teu beres Idul Fitri aya nu tanggal sakitu tanggal sakitu teu beres aya di urang kumaha muludan jeung tara teu beres batak balikeun kana awak urang paingan Islam hese maju da urang mah babari pisan diadu domba nah bener cing atuh nu katilu sugan da abdi ge percaya nu hadir di dieu jeung abdi ge cantang tuh akhlak kitu sugan nu katilu ini ka masjid dicebor ku tai onta nabi balik deui ceuk Siti Khadijah ya Rasul nah teu tulus ka masjid aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui we ya Rasul ta ieu mah tantangan besar keur ibu radang muludan mun salaki ibu teu tulus ka masjid lantaran anu nyeblok ku cai kolomeran datang ka imah ibu ceuk ibu nah teu tulus ka masjid aya nu nyeblok kunaon ku cai kolomeran nah hadeup jiga Siti Khadijah ibak deui ya Rasul kumaha ceuk ibu tah bedauk kadek jelema kitu mah kira-kira mana awak kawani ku aing dontrongna sekalian si tembongkeun atuh jati diri Garut taling pehu maneh teh yai beratnya nyontoh Nabi berat nyontoh Siti Khadijah berat bawa deui kana rumah tangga Nabi wangsul asar datang ka rolompokna nyanak teko nyalira ngaleureut nyalira Siti Khadijah nuju wiridan langsung ngedepruk kumaha Siti Khadijah ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu miwarang caket ku ibu ya Rasul bendu nepi ka anjeun teu miwarang berarti istri Nabi mah hayang dititah ari ieu momoh dititah jadi lodang muludan ting beunang ting moal ceuk Nabi kan teu ngan anjeunna keur wiridan kumaha pokna wiridan mangke maghrib bisa deui tapi nohonan ka salaki moal bisa dibalikan deui salaki ibu keur ngagoreng sangu nyu kopi kumaha ibu arek kitu nah atuh miwarang ada kitu apa merek ieu da pasti kan keur naon ngagoreng sangu tak kitu sekalian keur duaan jeung keur urang tuh rumaos apa mata penting na aya muludan teh keur eling ibu teh kana akhlakna Nabi urang Nabi Muhammad sugan nu terakhir atuh engke di akhirat bakal aya jalma nu deukeut jeung kami ibarat curug jeung jajangkung saha eta ya Rasulullah jalma nu nyaah ka budak yatim sugan nu terakhir eta aya mun ti hiji nepi ka genep arareueuh kabeh berarti ieu muludan teh ukur pangaosan Pak tagogeun son bayar ustad jadi bayar mustami hadir ngeus bubar ti dieu ditanya batur di mana tadi pangaosan sanu ngomongna na negarana kumaha kitu ya rame ngeus ngan sakitu-kituna eueus tapak atuh lamun kitu sing nyaah ka budak yatim oleh panitia hade cenah ceramah teh kaharti pisan terus aya nama kieu atuh urang kerja sama canda urang tepan umat Islam nya kudu nyaah ka budak yatim pasti pancek salira pisan ajengan nya demi Allah cek abdi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah anu terakhir mah kudu nyaah ka budak takiwa teh cenah cek panitia teh amplop kamu salira moal dibikeun terus bade dipasikeun ka budak yatim jawaban kuring tong sok kitu atuh ya berarti teh mimiti nu nguping nepi ka nu ngomong sarua nasibna Pak bener ya cenah aya nama geus lah kanggo salira moal dipasihkeun dek dibagikeun cenah ka fakir miskin satuju ibu ibu satuju ngan urang genok nya anger di bawah bukti mah jelema hese nya tah mending ge kieu urang sararea euy ada cing nginjem sorban ya ti abdi heula urang perhatikeun budak yatim ayeuna keneh mung isuk mung pageto pokona ledang ceramah ayeuna kudu ayeuna bisi cuma poho deui sok ya ti abdi heula minta sorban hiji sieunnya potong gede deh aya aduh punten Pak ya sorban Bapak ya lah ilahi ilah kudu nu gede gitu kan kudu kuduaan antong dong Pak Ustad apa namanya dong abdi bagian nempok Bapak bagian ngararat nomor 2000 bakal keciri kalau ilahi ilas tulis sok panitia sok kulobaan di Solo sebaik ngarat teh ilahi ilas
tulil firdausi a'la wa ala naril jahim fahabli taubata wafir amal radak dunu amal radak azabun awal sok pak sok ibu tuh tak itu sok terus awas itu kalau kebalik camere mah cicing udah pak sok bapak mana tadi kan baca sholawat dia gini Pak, dimanggil budak yatim nak sok lihat aja budak yatim pada acara dadakan mana orang kali yatim uningan oh ada kan dan bandosan ke panitia anu sanes sok dipali ditu jadi ngarasere kudus sekolah di mana?
gelis. Langsung beli etang, langsung etang. Langsung aja etang, langsung aja. Anu persiapan kahiji Bapak Kades, kedua tokoh agama, anu kapilo pamil ayah ketua MUI, kaopat di panitia, kurang langsung dudukkan kamurang kalimah. Mudah-mudahan sing manfaat sanajan harta banda urang ngan sakedik anu disumbangkeun, moga-moga aya berkah ladang mulut dan ieu kanggo ieu marurang kali anu yatim bisa benerna. Pelajaran hirup bikin urang, kadang-kadang urang supoho kalau jadi ilmu jeung bapak urang. Saat ayeuna aya urang kali yatim anu sono hayang tepung jeung ilmu bapana, anu sono hayang diperhatikeun ku ilmu bapana, anu sono hayang nyuuh dina lawinan ilmu bapana. Di saat urang antep anu jadi kolot poe ayeuna pelajaran berharga kudu urang sakabeh, ternyata aya budak yatim anu hayang batepung jeung kolot sarajan dina pangimpian, anu hayang nyuuh dina lawinan kolot. Muga-muga urang sakabeh lain sakadar perhatikeun poe ayeuna wungkul. Moga-moga ia mencoba lantaran urang menuju ke kesenangan akhirat, yang menodai perhatikan misikan harta bangana dan anak-anak anu yatim. Moga-moga urang sakabehna Allah ngarizkian, Allah ngabelikan, Allah memberikan harta anu manfaat ajar akhirat oleh urang sakabeh. Sanaos tadi sumbangkeun anak aja sekadar jumlah anu alim, tapi manfaat kanggo ieu marurang kali. Ulah anu kalangkung sok boleh aya ulah aya nu kalangkung sok boleh ilahi
tetap sing soleh, insya Allah ibu urang anu tos ngantunkeun bahagia nalika ninggal anakna solehnya. Sing saroleh sadayana ulah leutik ulah putus pangharepan, sing kuat sing istiqomah dina kahadean, ulah keung hirup di alam dunia aya Allah, ulah keung hirup di alam dunia masih kena aya kaum muslimin nu siap perhatikeun. Moga-moga almarhum almarhumah anu tos ngantunkeun kintunan ku urang Al-Fatihah setiap sapada sholat, aranjeunana ngarep-ngarep doa anak anu soleh moal aya deui pahala nu ngocor ngagolontor ka alam kubur iwalti doa murang kali anu sarolehnya. Lain hartina urang ulah sedih tapi urang ge pasti sedih tapi urang ge kudu nembongkeun sifat kasolehan tina diri keur bekal almarhum di alam akhirat jaga sing kuat. Seberapa? 5 juta 30 hiji anggap 5 jutanya nu 30 pan hese ngitung 5 juta ya murang kali seberiji pak sana naon sok tilu itu sok dietang 22 tilu 24 patas 22 itu 5 juta coba 5 juta bagi 22 oh 2 tilu 5 juta bagi 2 tilu seberapa lamun 22 200an oge 4 juta 400 mun tilu ratusan tilu kali 2 genep jutaan berarti kalau hur kurang kehandap lebih berarti lamun 200an mah ka bagian sokang 200 ribuan ngadamel 20 tilu 200an tangke aya sesa kumangke uyos kosok iya yatim nu iya pasti sanes ti lemur ieu wunggul kan banyak jadi sok we saha we sok ngadamel 222 20 berapa tadi teh 20 tilu berarti 2 tilu nah gitu iya sing sumpah acara dadakan panitia teh tengah harewas yang mah inisiatif ibu sararea jeung abdi tapi ngalibatkeun panitianya akan baik kahadian sararea yo Pak 200 iya dipisah-pisah 200an oh gitu oh ngarah rapi kieu nya sok atuh sok 5.000 tarung eta ge bae 2.000-an gitu anu sejam masihkeun pertama Bapak Kades kedua Pak Ustadz setempat di tempat katilu pamiaya ketua MUI pamiaya katilu RW di tempat kaopat panitia acara muludan kalima lamun aya ketua majelis taklim aya teu Bu eta persiapan ka genep tokoh pemuda di Karang Taruna aya sok mangga ku Bapak atur teras deui lamun aya tokoh ormas lamun aya di dieu ormas mangga sok aya PP Pak doakan katingal aya PP pemuda Pancasila sok ya iya tanah diambil langsung Pak tapi tidak pun terbang keras panas malam beres puas kebalan puas dan letina padahal sangakan kanggo tiluaneun dari suntangan ambil senang ada kebakaran alhamdulillah Pak Ustadz aya di tempat ieu mana Pak Ustadz kalau dia kabdi Pak Ketua DKM nya tong sedih doakeun nya jadi kapal dinya sekedar gitu oh iya
Sundangan Bapak DKM nuhun, tuh sundangan nuhun. Aduh sundangan. Amin. Amin. Sundangan Dede. Dedek sundangan Bapak DKM. Alhamdulillah. Panitia maulid ya. So, tapi dek sundangan. Iya kan. Iya. So, sundangan dedek. Iya. Ketua majelis tuh Pak, Bu. Ketua majelis taklim di dia. So. Receh yuk kan? Oh, terus gitu-gitu ya. Iya. Mangga. Iya, udah jantai. Ya. Terus 200-an ya? Ya Pak Haji deh Kak dia. Nah. Alhamdulillah. Aduh. Mangga Kang. Akang dia pangyangakeun artos. So dan urang dia sangakeun sok kuluaan. Bapak. Nuhun ya punten. Dari nu tajan saha? Ieu Dek. Nu tajan ieu. Sok. Nah, iya, Pak. Ya sundangan Dede. Iya. Coba. Ya Kang. Ada Dede eta. Pak, punten ya. Dede tajan ya? Heeh. Nah, coba nu atos lungsur, ke orang tinggal nu tak sana. Kapal itu deh, kapal itu tuh, beli gebis kan, so kemana we? Kita tak ya tangga aja. Anu tak sana di halanya. Awas gebis, so deh nu tak sana kan dia kapal yuk. Sekolah tuh, sekolah tuh, di mana? MTS iya Ayo salami ieu ngabiayaan saha Mama berarti nutus daya Bapak doakeun nya anu tos ngaturkeun doakeun mau ngobatan deui coba apa Kang atuh dah dia mah orang Cimahi sundangan Dede ka Pak Ustad sundangan iya Pak dua tuh Bu, sok kan dia Bu bangga mana dia tuh ajan Pak lu teh ajan teh saha bang itu ayo nu di ditu teh saha tadi teh eta oke billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah teman-temanku semua acara tausiah dari Ngatur nuhun ka pangarsa Ustaz anu parantos untuk jadwal yang pertama, jadwal yang kedua sekarang akan manfaat kami urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya, mudah-mudahan berkah. Aduh alhamdulillah parantos saja panginten sakedi doa sareng penutup